lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang di akhirat ke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim sebab kan sakadar urusan zahir doang patalina ngan jasa naik wari kana iman di dieu urusanana adalah qalb ilmuna disebutna ilmu tasawuf sasaranana adalah qalbu sasaranana adalah qalbu pagaweanana adalah disebut gelarna ngaranna zah mulai wari urusanana urusan hati awak dibarengan ku syariat fikih qalbu dibarengan ku tasawuf mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah gitu.